Terus paslun ari ieu teh hiji pasal. Syurutu sholati ari pirang-pirang syaratna salat. Samaniatun eta aya 8. Toharatun tegesna kahiji suci al hadasa ini dina hadas 2. Wa toharatun jeung kadua suci anin najasati dina pirang-pirang najis. Fisaubin anu aya dina pakaian wal badani jeung badan wal makani jeung tempat. Wasatrul aurati jeung katilu nutupan aurat. Wastiqbalul kiblati jeung kaopat madep kiblat. Wadukhulul waqti jeung kalima asup waktu. Wal ilmu jeung kagenep apal bipardiyatiha kana kaparduan salat. Wa alla ya'taqida jeung katujuhian ulah nekadkeun si jalma fardhon dina hiji fardu min furudiha dina pirang-pirang farduna salat sunatun kana sunat. Wajtinabul mubtilati jeung kadalapan ngajauhan kana anu mantap ngabatalkeun kana salat. Titik. Ieu pasal tentang syarat salat. Syarat-syarat salat teh aya 8. Nu kahijina kudu suci dina hadas 2. Hadas 2 teh boh hadas leutikna, boh hadas gedena. Nomor kaduana kudu suci dina najis, ngabersihkeun najis nu aya dina pakaian atawa nu aya dina badan atawa nu aya dina tempat. Nomor katiluna nutupan aurat. Auratna lalaki mah bujal jeung tuur. Tuh, bujal jeung tuur. Nomor katiluna, nomor kaopatna madep kiblat, nomor kalimana asup waktu arek salat. Nomor kagenepna apal kana kaparduan salat. Boh arek salat fardu, boh arek salat sunah. Nomor kadalapana ulah nekadkeun tina fardu nya fardu, salat sunah nya sunah. Nomor kadalapana ngajauhan anu mantak ngabatalkeun salat. Titik.